Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui nya. Ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni, budaya, sakudak sakedikna aya informasi utami nama hiburan. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala nya, sing dilancarkeun sagarupi anu nuju di pajeng gitu nya, boh ikhtiar usaha gitu atanapi ikhtiar nuju belajar, anu nuju kuliah, anu nuju sagarupi we pangintennya nu kegiatan anu nuju tatan-tatan panginten bade kontestasi gitu. Bireh bade aya naon teh pileg atanapi naon eta nya, pilpres tah gua namanya politik teh urang teh sing kondusif, sing aman gitu tah. Ai persaingan mah kompetisi mah pasti aya wae nanging mudah-mudahan masing naonnya gitu sing rawaseun lah gitu ka masyarakat teh gitu tah. Teu janten naon gitulah. Janten kisruh gitu janten serebutan. Para wargi kaum dangu netizen sadayana dina danget ayeuna simkuring teh bade mitembean medarkeun hiji cariyos dina jejer absur. Ieu teh dibantun tina novel karangan Bapak Hana Jumhana Bastaman. Atanapi sok disingget janten H.D. Bastaman. Anjeunna teh salah sawios sastrawan Sunda anu oge sajebiti eta anjeunna ilmuwan pangintennya naon disebutna gitu, pakar dina bidang psikologi. Nah, dari psikologi teh ilmu anu ngeunaan kejiwaan panginten gitu. Numawi ieu jejer cariyos absurd teh dina si cariyosna memang psikologis. Nah, gitu janten drama psikologis gitu. Mudah-mudahan tiasa diimutan ku para wargi netizen sadayana kitunya ieu genre anu benten deui tinu sasari. Biasana masuk horor atanapi kapuk-kapur mah horor atuh anu parantosna aya silat kita terapi naon gitulah nu drama gitunya ta romantika kantos ta ieu mah psikologi. Nah, naon maksudna janten sing horeng sastra Sunda teh euyeup gitunya, euyeup ku mangrupi-rupi genre gitu. Eusina teh anu bari pidangkeun ayeuna ieu genrena drama psikologis panginten numutkeun simkuring gitunya. Hatur nuhun ku simkuring kendat didugikeun ka para wargi kaum dangu netizen sadayana saperkawis anu parantos teras manco kana ieu konten kana ieu channel gitunya, kana ieu kanal sareng konten-kontena. Hatur nuhun pisan anu parantos sindang, hatur nuhun pisan. Anu tak can subscribe mangga di-subscribe bae gitu tah supados haneuteun gitu. Kanu komentarna hatur nuhun pisan mangga diserat bae gitu. Naon we urang ngobrol di dinya. Mangga supados teu nyangkolong karawaktos urang kawitan wae ieu cariyos najer absurd. Para pemainna teh kawilang tos mayoritas sarpuh ieu teh ya. Jadi anu main teh ayeuna teh ke sahanya Wa Ucam teras sin ini tah aya tos dilebet tos ngahod-hod ketiiseun ku ase. Maka urang kawitan wae jejer absurd kasanggakeun ku apukahna. Mie kocok Bandung sari rasa istimewa. 2 tahun katukang ngimpi teh. Di ditu na kereduaan ditepas jeung emak.
Di bumi emak bareto di pada herang. Aam ge rarasaan keur ngora keneh pisan. Ajanten tokoh utamana Aam parorikom dangunya. Sup budak ngora kira-kira umur 20 tahun asup kaburuan. Awak nalangsing ngeusi make calana blue jeans di kaos t-shirt di sepatu Keds. Budak ngora kiwari tegep pisan. Saur emak kieu. Tuh, adi Aam cenah bari nuduhkeun ku angkeutna. Aam kaluar ti tepas mapag nu anyar datang. Duh, syukur Jang datang. Cek Aam ngabageakeun. Tuda teu nyaho saha ngaranna. Manehna nyolongkrong rangkuh munjungan bari nyium leungeun. Kang, cenah sakitu-kituna. Ku Aam dirangkul pohara sonona. Tuluy Aam nginghak nyaring bari ramisak. Ngareret kana jam anu ngadaplok dina tembok jam 3 Janari. Ceuk beja mun ngimpi Janari leutik kawas kitu sok aya hartina. Saterus namah ngaherang nepi ka subuh nyangigirekeun ku nyegrek tibra. Mani asanya ngimpi teh. Padahal emak teh geus ngantunkeun kira-kira 40 tahun kaliwat. Carang deui kaimpikeun. Atuh Aam sorangan apan pangleutikna ti salapan sadulur. Asa teu kacatur boga adi. Kakaraeun ngimpi kawas kitu salila nyonyuhun hulu 73 tahun. Para wargi kaum dangu bakat ku panasaran pang namah bisinya Aam kungsi boga adi. Basa tepung jeung ceunah lanceuk awawe panggedena nya didongengkeun impian teh. Ditanyakeun deui naha bareto bapa jeung emak kagungan putra deui sanggeus Aam atawa emak kungsi kaluron sabada Aam dijurukeun. Dah kitu ce. Cik kumaha ceuk ece? Ari sakanyaho ece mah teu kagunganeun. Asa teu ngadenge deui emak kungsi kaluron sanggeus Aam aya. Aam mah bungsu bang seot. Kitu pokna teh bari seuri. Naon we bang seot? Teu asup heula atuh ieu. Eta susu naon? Geus seubeuh parikom dangu nya eta ti bubudak Aam mah ku lanceuk-lanceuk digonjak bungsu bang seot saurna teh kitu. Ari bang seot teh hartosna kabagean susu peot. Aduh. Saririkeun meureun pedah teu jadi bungsu. Nya kariduaan deui lanceuk Aam teh ce Enah jeung ce Omi. Geus 80 tahunan umurna teh. Nu sejenna mah geus ti hareula marulang ka kalanggengan. Tah, sakali mangsa mah Aam teh nanya ka Ce Omi. Jawabanana sarua. Ngan nya tambahan ti Ce Omi mah cenah emak kungsi kaluron di antara Aam jeung jenatna Kang Duduy lanceuk pangais bungsu. Paingan atuh rada ganjor umurna aya kana 5 taunna. Meureun ngimpi riwan kitu ceuk pikir Aam dina hate. Tungtungna mah les bae kapopohokeun. Dua bulan katukang basa Aam keur nyorangan di imah. Bojo jeung barudak harita keur kaluar. Jol Ce Omi nganjang parorikom dangu. Geus rada lila teu tepung. Biasana mah sakurang-kurangna sabulan sakali sok silih anjangan. Sanggeus ngobrol perkara kulawarga sewang-sewangan, pok Ce Omi nyarita. Ke ari ngobrolkeun kulawarga sewang-sewangan teh kumaha ieu? Teu kudu atuh. Ni eta we langsung we kana. Oh, langsung? Nya.
nya kumaha mun teu salah ye geus rada lila Aam kungsi nyarita ngimpi boga adi teh nya. Oh nya kunaon kitu kapikiran ku euy gua. Ya, jadi milu mikiran euy teh bisi nya kitu. Tapi yakin Aam teu boga adi lantaran sakanyaho emak teh teu putraan deui. Jeung asa teu kungsi kaluron deui sanggeus Aam aya teh da. Jempe sakedeung. Eta mah impian Riwan we meureun ceu. Jabaning mun nya ge nya meureun nyaho ti baheula. Geus tong jadi manah ceu. Abdina ge geus poho-poho acan. Lain kitu, kieu. Kitu atawa kieu. Ya tina tulisanana ya tempo. Lain kitu, kieu. Rek. Kieu ya tekun. Aam inget teu bareto basa bapa lalandong di Cijamblang di bumina Kang Mangku jeung Teh Een. Di Cijamblang ya. Bapa lalandong anjing. Emut. Malah asana 2 kali kungsi milu ngalayat bapa ka ditu. Keur budak pisan abdi oge atuh can sakola-kola acan. Can sakola acan gitu. Aduh. Kunaon gitu. Teh pogo karek minggu kamari ingat ye. Haritanya basa keur sakola di SMP Tasik. Kabeneran aya perenoron ti Jumaah nepi ka Senen. Aya naon teh? Teuing poho deui pokona noron we ti Jumaah nepi ka Senen, weekend meureun. Ya terus Kaya weekend. Ya atuh naon atuh disebutna sarua we weekend. Nyalah. Terus keunceuk euceuk teh ngahaja nyorangan ngalayat bapa. Poe Jumaah isuk-isuk indi ti Tasik teh. Ka Banjar heula kana kareta api. Tah, ti Banjar ka Pamoyanan kana otobus terus ka Cijamblang. Nepi ka bumi Kang Mangku liwat asar. Iya tuh geuning ludeungan. Apan rada di gunung Cijamblang mah ceu. Jauh ti Pamoyanan oge. Jeung Doresa deui jalanna harita mah jaba kudu nikro. Ye nya. Memang kebenaran loba urang ditu nu rek balik tas dagang jeung nu tas balanja ti pasar Pamoyanan. Eta teh ucu teh milu di jalan. Tadina marek terus ka bapa tapi diwaga ku Kang Mangku jeung Teh Een. Sina meuting heula euceuk teh. Saurna isuk-isuk rek dianteur ku aranjeunna bari nyandak tuangeun haturan bapa. Harita oge Kang Mangku miwarang ngawartosan bapa yen aya euceuk. Isuk rek dianteur ka dieu. Da pan rada jauh apan ti bumina teh. Kira-kira 1 kilometer jaba kudu ngaliwatan tetelar jeung kebon awi heula. Nya kurang ge inget keneh salila lalandong 1 tahun leuwih di ditu bapa ngeusian bumi paniisan kagungan Kang Mangku di lengkob tetelarnya. Imah panggung leutik geuningan kitu. Campareunik plung-plong ka mamana kitu. Imahna terus cor cai geuning ceu. Jeung aya balong rada lega geuning kitu. Nu kacipta teh pamandianana eta luhureun balong di saungan. Naon kitu? Pamandian gitu. Naon maneh sok noong? Lain pokona mah mengesankan we kitu bu atuh bilikna tina bitung dientep rekep satang tungkolot. Lantaina tina bitung golondongan geuningan kitu lin. Teu make bak ukur make pancuran awi bitung nu terus-terusan caina teh ngagelenggeng tina cinyusu nu ngaburial girangeunana. Persis kitu pisan Amni masak ieu nya nih dong. Aya pamiceunan deui teu jauh di dinya. Pamiceunan naon? Helikopter. Atuh ye. Atuh naon pamiceunan nya miceun naon nya miceun runtah. Pamiceunan runtah awak, runtah beuteung. Mom geus tong diperjelas atuh. Tah,
Pan sarua tage deui luhureun balong. Sok rada lila kuring mangadon nagog di dinya teh. Unaon sembelit lain. Resep we bari menikmati pemandangan. Bang Caca ni matak ninung eta di dinya teh. Resep nenyo lauk mas galede ting gudibeg eta parabut hakaneun anu ragrag. Naon emang mawa hakaneunnya? Coba ciga anu api-api teu ngarti bae. Geus lah, yo. Bapak teh bumen-bumena direncangan ku si Darsim lin. Budak laki umur 14 tahun, anak pabager sari di lemburnya. Satia pisan eta. Kolot teh ka kulawarga urang teh nya ceu. Da pana inget kuring ge ceu pan bapak teh kagungan kasawat arateu dina dadanya. Dina dipungkur jeung sampeanana. Geus nahun sigana dak sainget kuring ge geus kitu nya bapak teh. Tapi eta teu jiih ho. Nya da teu jiih aya teh namangan meni arateu nya bapak teh. Teu ngebual ukur rada beureum mun keur kanceuh teh pan. Lalandong geus ka mana-mana. Teu mimiti medis nepi ka tradisional pan bapak teh cu. Tapi eta panyawat mah teu euy. Pan hiji waktu bapak dilayat ku kapiputrana. Ku Cijamblang Sarimbit Kang Mangku jeung garwana teh ning. Bener. Anjeunna nyaurkeun aya urang Cijamblang anu biasa ngaubaran kaasup panyawat bangsa kitu nya. Mata ka Cijamblang teh mimitina teh. Basa dikumahaan cenah eta kudu rada lila cenah teh nya. Sabab unggal poe kudu dileuhang jeung dilandongan bapak teh. Sigana ku sabab geus beak dengkak eta bapak keur salalandong di Cijamblang teh cu. Nya kutuna mah pan alhamdulillah duwi kadamangna. Nya alhamdulillah. Mimitina mah meunang saminggu calik di bumi Kang Bangku. Tapi ku sabab sieun ngarepotkeun pribumi tah bapak teh mundut ngalih ka bumi di lengkop tetelara teh nya. Nya kitu. Ku jugala Kang Mangku mah pan atuh harja teh cu. Nya atuh. Lega tanahna. Rendang ingon-ingon age. Ingon-ingona rendang gitu. Naon ngarendang Kang Mangku harita gitu. Lain sate. Rendang teh beranahan rea gitu. Ya. Kumaha. Ya aki teh mana mah. Nya rendang ingon-ingon sugan teh rendang dahareun ingetna kana dahareun. Malahan kagungan kebon karet Kang Mangku mah. Kebon cengkeh jeung pameuleuman kapur sagala pan. Juga lah tah harita Kang Mangku duh. Pan isukna tah harita teh euceu teh nya saenggeus nepi teh. Heuk dianteur ku Kang Mangku jeung Teh Een ka bapa diiring ku rencang anu mawa bebekalan jeung tuangeun haturan bapa. Cek Omi neruskeun caritana. Ngagareuwahkeun Aam anu anteng ngalamun nginget-inget kaayaan bapa basa di Cijamblang. Bingaheun pisan basa tepung teh bapa teh. Anjeunna ngalimba Aam ye. Atuh euceu ge nginghak bakating ku sono ka bapa. Euceu meunang 2 poe di bapa da Senena kudu tatahara sakola deui apan. Saha harita dumbang masakeun. Apan unggal poe sok dikintunan ku Teh Een. Jaba aya si Darsim purah ngaliwat jeung ngahaneut-haneutkeun mah. Atuh mun hayang beuleum lauk tinggal nguseup. Lala berumbah rupa-rupa. Cabe, cengek jeung pisambaraeun. Sajen ngageba eta karingala pan. Iya atuh nya resepnya. Resep pisan. Resep banget gitu. Naon mah kejeung banget itu emang bako. Bukan namanya resep lah gitu. Jeung matak betah deui Am euy. Ka kulon nanjak ka gunung, ka beulah wetan plung-plong ka mana. Eta mah pamoyanan oge ka ciri runggunukna. Kitu pokna teh. Terus ngahuleng sakedeung bangun nyipta kaayaan harita. Aam oge kabawakeun ngombar lamunan. Tah, isukna poe Minggu. Aya sepuh pantaran bapa ngalayan. Lebe Cijamblang mun teu salah mah. Jenenganana duh poho deui saha nya eta teh. Sacik coba inget-inget atuh. Kela saha nya.
Amitabh Bachchan sah. Ya, Tama tuh orang Inggris eta mah. Kela poho deui pokona mah lah. Ece tadi wawuhkeun ka anjeunna teh pokona mah. Oh jadi dikenalkeun ya. Eta loma pisan semah teh ka bapa. Kitu deui bapa ka anjeunna. Teu lila Kang Mangku jeung TN oge sarumping nyandak tutuangeun. Tah basa keur ngariung ngobrol teh katinggal di kebon gigireun bumi aya awewe keur sasapo. awewe. Heeh. Sigana keur kakandungan. Eta kadenge mang lebeh naros ka bapa lalaunan kieu cenah. Kumaha? Bejakeun cenah kitu, bari imut. Heeh, bejakeun cenah kitu. Jawab bapak kumaha ngawaleunna? Entong cenah kitu. TN ge kareret jebi saeutik. Saterus nama uplek deui we ngarobrol bari ngaropi. Jep Ciomi eureun nyaritana. Disaurkeun ka sabay eta teh ku Ciomi eta teh. Teu ka saha. Ka Ceu enah henteu, ka emak oge henteu. Karek ka Aam ayeuna. Jeung sama sakali teu jadi pikiran deui. Paling oge nyangka urang dinya nu sok dipiwarang ku TEN babantu beresih. Malah geus poho-poho acan mun teu inget Aam ngimpi mah. Alah sia. Buah-buah bener bapak teh kagungan garwa deui basa keur laladong teh. Mane mari ngomong teh sia. Bisi salah yeuh. Jadi carita geurah. Lain kitu. Beralasan cek abdi mah. Beralasan. Beralasan. Kahijinya bapak can pati sepuh. Paling-paling ge 50 atau awal 60 tahunan pan harita teh atuh. Sahandapeun umur abdi ayeuna harita teh bapak teh. Tah. Kadua aya satauna teu mulih-mulih bari emak ge carang angkat ka ditu kawantu doresa di jalana. Tok. Sing emut bapak teh putrana aya 8 tangtos anjeunna pamaget normal. Atuh. Bapak teh atuh malah buah rohaka. Ari katiluna mun nya ge aya istri nu ngurus anjeunna tangtu ngaraos ragam. Sabab lain muhrim. Apaan sakitu nyantrina bapak mah. Panghade-hadena ditika. Apaan aya si Darsim ngurus mah. Moal geunah atuh diurus bae ku si Darsim mah. Mana sieuna maneh. Ya geus tong direka-reka bisa suudon ka kolot. Jeung tong carita ka saha yo hanya kal dicaritakeun aing mah. Pokna bangun handeeu. Aam nyenghel. Daknya atuh Aam sorangan oge para warikom dangu cangcaya kana bener henteuna impiannana. Kawuwuh katerangan ti Ciomi oge apan geus lila pisan kajadianana. Hampir 70 tahun anu kaliwat. Jeung asana salila ieu taya bejana bapak kagungan garwa deui. Atuh emak teu katinggal ngungun deui. Malah saraya oge can nyaksian duanana gorgar kawastu sejen. Arayem bae tur lalantip sainget Aam mah. Sajabati eta mun nya oge bapak kagungan garwa jeung putra meureun ti bareto aya anu mapai-mapai. Jeung rek nanyakeun ka saha ayeuna. Geura bae emak jeung bapak jeung saderek-saderekna katutan ceuk-lanceuk anu galedena geus ngarantun. Kitu deui Kang Mangku jeung Teh EN. Rundayanana oge duka saha jeung duka di marana ayeuna. Eueuh tanyaeun. Aam sorangan oge nepi ka jadi aki-aki pantar kieu tacan nincak deui ka Cijamblang. Rek disanggakeun bae kanu maha uninga bener henteuna mah. Teu matak jadi pikiran Aam. Maju ka kolot sok 2-3 kali nyaring peuting teh. Kacai teu dipake aral. Itung-itung ngahudangkeun sina salat peuting. Harita oge kitu kawasasari pangseng hayang kacai Aam teh parorikum dangu. Memeh kacai ngararet heula jam anu ngadaplok dina tembok luhur pangsolatan.
jam 2.10 janari leutik. Jam teh boga 2, nu hiji di kamar tidur, hiji deui di tengah imah pamere alo nutas balik ti Cina. Rasep aamah kana jam eta teh sababa sora madakeunana sok aya aweuhan rada panjang. Upama bae jam 2 di sadana kieu nong nong kitu para rekom dahunya kirang langkungna. Nyesakeun aweuhan sawatara detik muntas di sada teh. Rengse ngahampangkeun awak, nya kahampangan teh para rekom dahunya. Terus aam wudu. Saged di sarung make baju kampret di kopea. Cerot-cerot parfum 4711 tambah bau teuing nu tacan mandi. Cong aam salat sunat wudu jeung salat sunat tobat disambung salat tahajud. Saenggeus kitu ngadunga sakedeung neda panang tayungan mantena pikeun diri sorangan jeung kulawarga. Teu poho ngadungakeun jenatna idung bapa jeung dulur-dulur anu geus miheulaan bulang. Muga nampi ampunan sarta kasinugrahaan matuh di tempat anu cangra ku cahayana. Tidinya aam jemprak sila, tasbe ngagoler manjang dina sajadah. Memeh dikir ngareret heula kana jam dina tembok, luhureun pangsolatan. Sidik jam 3:05. Tas kitu mah reup manehna peureum. Sirah rada ditungkulkeun, rumasa teu daya teu upaya, pikiran jeung rasa dipuseurkeun kana hate bari teu kendat maca istighfar jeung nedakeun niat munajat ka mantena. Cengeng taya deui nu diseja anging mantena miwah ridona. Lalaunan tasbe dicomongot terus hiji-hiji siki tasbe dipocelan bari nyebat asmana dina hate. Kawasasari rasa tingtrim jeung ngangres mimiti karasa minuhan diri. Tacan oge 10 itungan siki tasbe nong eta sora jam di tengah imah kareunge samar-samar nyambung deui nong cenah anu kadua meh teu kadenge. Nong anu katilu mah sama sakali teu kadenge pisan lantaran aam kaburu sirna dina aweuhan dikir nu beuki jero. Les diri jeung sabeudeurna, aam aya dina alam rasa anu sepiting trim taya bandingna. Taya rupa tanpa warna, tanpa sora katut gerak. Nu karasa aya ngan asmana dina alam hening bening nu sarwa nikmat, alam zikrullah. Bakal bumetah di eta alam mun teu kageingkeun ku haneut saluar awak, lila-lila jadi nyongkab, ebat bae dikira teh. Aam buru-buru nutup dikir kumuji alhamdulillah, terus ngarampa beungeut beheung jeung ramo. Nya karasana panas, tapi lain panas galingging panas tiris, ieu mah ukur panas leuwih ti biasa, teu dibarengan kuting sariak awak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunaonnya ieu teh? Rek nginum heula sugan bae rarep ieu. Kitu pokna dina hate. Bari terus ngerongkong gelas gede di eusi Ciherang. Geus biasa aam mah unggal hudang isuk-isuk sok ngaregot heula Ciherang anu geus disayagikeun ti memehna. Nya bae sanggeus nginum cai tiis mah rada rarep karasana. Tapi nya kitu teu lila sanggeus rarep reng aratel parorekom dangu. Mimitina tina suku terus mapai kana bitis. Tidinya pindah kana tonggong nyambung kana dada. Ateu nu renyem teh teu empeh ku digetret, teu cumpon ku digaro. Beuki digaro beuki ateu campur peurih. Tungtungna ngaguyah-guyah nu keur tibra rek menta tulung pang malureukeun ku kayu putih. Aduh. Da teh jadi aratel kieu ieu. Aduh. Aduh. Digaro ka beuki ateu. Duh. Alah. Duh, ya. Ambo ya mah.
Udang heula yeuh. Banggarokeun yeuh. Aduh, Atuh tong digasah bae. Anggur cakeun dongengna. Euleuh, Assalamualaikum dah. Rupina cag heula duwi ka dieu dongeng Sunda dina jejer Absur bagian kahiji. Karangan Bapak H.D. Bastaman. Tah, kunaon etah Aam atanapi disebut Naki Aam atunya salah nama Aki Aam gitu. Aki Aam teh kunaon ujug-ujug arate wae sabadana zikir teh. Mangga teras manco dina ieu kanal konten dongeng Sunda. Sim kuring tekendat nera dihapunten bireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina mintonkeunana. Pamugi aya hikmah, aya mangpaatna utamina mah nya hiburan pangintennya ieu mah nya hiburan. Dina sakur konten anu kapilangkeun. Urang patepang dangu deui dina konten salajengna. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.